Syekh Asnawi nu mantap kurang di zarahan emang kumaha anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkeun tangkal gede di Sumatera jang masjidnya teh terus hayang make kayu kayu di dieu jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat yang geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Syekh Asnawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gubrak besar aja usaha aja ku Syekh Asnawi dibawa ke dia ke Banten kayak gimana ke Banten ngerenovasi Masjid Banten renovasi Masjid Banten aja tadi dibawa ke dinya gue mah wah kabeh nu bisa wah cek ada wadi bisa bawa kapal parahu nu daekun ku gede-gede kayu coba Senawawi di papasan terus di papasan baralik